Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayah kieu barudak. Kumaha kabarna? Mugia sadayana aya dina kayaan sehatnya. Amin. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna Ibu bade medar perkawis biantara. Naon sih ari biantara teh? Biantara pami dina bahasa Indonesia disebatna teh pidato. Jadi biantara teh bahasa Indonesiana pidato. Wangenan biantara. Biantara teh nyaeta nyarita di hareupeun balarea kalawan eusina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun. Jenis-jenis biantara aya 2. Nu kahiji resmi disebut oge formal, contohna biantara dina upacara bendera. Nu kadua teu resmi atawa non formal, contohna acara ulang tahun. Metode nepikeun biantara aya 4, nyaeta nu kahiji ditalar atawa dihafal, nu kadua maca teks, nu katilu mawa catatan inti anu disebut oge ekstemporan, nu kaopat metode langsung disebut oge impromptu. Struktur teks biantara aya 3, nu kahiji bubuka, nu kadua eusi, nu katilu panutup. Nu kaasup bubuka nyaeta salam, sanduk-sanduk, kalimah mukadimah. Nu kadua nu kaasup eusi nyaeta maksud jeung tujuan biantara, sedengkeun nu kaasup panutup nyaeta kacindekan jeung salam. Tujuan biantara miboga sifat nu kahiji informatif atawa mere beja, nu kadua propagandistis, nu artina nyaeta mangaruhan atawa ngajak, nu katilu edukatif anu artina ngadidik. Tah di dieu aya contoh biantara. Wilujeng ngaregepkeun nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah untuk yang mutiara puja buah puji kasanggakeun ka Gusti anu maha welas tur anu maha henteu aya pilih kasih kasugri nu kumelit di ieu beureum anu parantos maparing mangrewu-rewu mimbar ka urang sadayana. Shalawat wassalam mugia langgeng ngagelenggeng kocarkeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kalih ka para ahlina, para ashabna, mugi ka ahli wanci ka urang sadaya salaku umat. Para wargi anu kusim kuring dihormat, langkung tipayun tepangkeun stasiun kuring Vita Alia Destinia. Kelas 11 akuntansi jeung keuangan lembaga di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi. Alhamdulillah dina deungeut ieu sim kuring tiasa ngiring aum jan tempat tandang dina ieu girik biantara. Maksudna para wargi anu sim kuring dipihormat, salaku urang Sunda geus jadi kewajiban urang pikeun miara tur ngamungule seni tradisi Sunda. Ulah nepi ka seni tradisi urang teh diaku ku bangsa deungeuna. Contona pakakas angklung nu kantos diaku ku nagara Malaysia. Ieu kajadian teh ulah kaalaman kadua kalina. Kumargi kitu hayu urang wangun Jawa Barat teh jadi provinsi anu luhur ajeun seni tradisina. Para wargi nu kusim kuring dihormat, hirup jeung mekarna kesenian salawasna luyu jeung kabutuh masyarakatna. Tangtu wae dina kamekarana oge baris kapangaruhan ku kaayaan lingkungan jeung aneka zaman. Lamun urang nyerang mangsa ka tukang, fungsi kasenian dina zaman bihari mah rakat patalina jeung upacara adat. Ari kiwari geus robah jadi pintonan pikeun hiburan.
Robahna teh lain dina fungsina wungkul, tapi deui dina prak-prakan ngagelarkeun. Para wargi hormateun simkuring rupina sakitu anu kapihatur. Henteu panjang ku kapisanggeum. Harepan simkuring mugia seni tradisi Sunda tetep mekar tur nanjeur pikeun ngegelan zaman. Hayu urang sasarengan ngamumule tradisi Sunda. Dimimitian ku urang salaku nolongan Sunda. Lamun teu ku urang rek usaha deui. Ka Banten bade ngasamkeun. Meuli beas disipatan hapunten abi hapunten hapunten. Bobo sapanon carang sapakan hatur nuhun kana perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah rupina sakitu wae rangkuman materi biantara nu tiasa didugikeun ku Ibu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.